mana ini layang jamus iya nah aduh Maha Guru tong dipasikeun kanu kitu eta layang jamus kalmu sada Maha Guru tenang empek cokot atuh Ridho nuhun atuh aya kitu mah cepot naon margina ieu teh pangar dipasikeun Maha Guru heuh da manehna nu nyakana ngantong maka jeung susulumputan kitu atuh entong ucing-ucingan da kuring mah lain mata peda da ieu nu diharapkeun ku kuring mah supaya kumpul antara ieu ti angkatan bersenjata keamanan anjeun salaku raja si cepot rakyat ta ieu kamanunggalan di dieu teh penting ieu teh ta ieu layang jamus kali musada teh buktina mah dina kamanunggalan antara pamimpin pahlawan jeung sajumlah rakyat anu aya di negara sok cepot tong susulumputan kitu buktikeun barang nu nya pan anjeun mah lain tukang bohong bet ngabohongan diri sorangan pinasti kersah yang tumampara ieu Prabu Yudhistira Raja Amarta pulih ka jati pulang kasa tobat wa ampun wa ilaha illallah paingan putra eleh da uwa geuning ieu teh sembah kapihatur Gusti geuning ieu teh Gusti Prabu ngahaturkeun semah baktos ditarima dawala sumuhun ieu kajadian kieu kulan syukur Gatotkaca pindah waduh gua ampun geuning nah ieu teh saha atuh nu salarosna cobi supados dibuktikeun we salira ge ulah susulumputan karunya Astra jingga disorot ku umum mah yakin Astra jingga anu salah bener jelema mah nu bener siapa panjangna ieu panyaci jeung panghina atanapi pamitnah batur teh dipake sobar jeung tawakal mah eta teh batu loncatan pikeun ngaronjatkeun harkat darajat manehna ti hareup nya jiga fitnah tapi pan kasang tukangna ngaronjat harkat darajat manehna jadi kasohor ayeuna si cepot unggal jelema sabibir hiji jadi maksudna tak ieu kahayang teh ngahiji teh boh lahirna boh batina antara rakyat raja jeung anjeun salaku keamanan negara teh ulah rek patongong-tongong sok da ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang hasilna keur urang keneh heulakeun keur kapentingan umum tibatan ngaheulakeun kapentingan pribadi sareundeuk saiga paheuyeuh-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan ulah loba saur tanpa bukur buktikeun dina gawe ieu layang jamus kali musada teu hayang dipangplangkeun wungkul teu hayang jadi slogan wungkul teu hayang di mana ngomong ngan ukur melaan ieu lambang kagungan negara itu namanya kamuflase ya atuh mudah-mudahan teu hayang mudah-mudahan hayang pasti hartina jadi pamimpin teh kudu ngadek sacekna nila saplasna nya cek nya lain cek lain ngampire bunuhun laksa ketika bingahan tah kitu geuning pot kakara bakal maju di negara lamun geus bener-bener gawe bareng gawe ransage dina mangsa ngamumule ieu negara ku sararea keur sararea hasilna keur sararea keneh comu dupi salira teh saha nu salarosna bejakeun ka bapak maneh pot dawala kami dek balik sabenerna entong make jeung hayang nyaho kaula ti mana-timanana nu penting mah dina waktu ayeuna kaula nempok runtut raut sauyunan sagegeus sapihanean mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak oge kaula teh ngarasa bangga jeung ngarasa diajen ngarasa reueus pek bakal mararaju anjeun mun teh mah anjeun cicing dina jalur pangeran hartina pangeran parantos ngadawuhkeun yen lamun anjeun cicing dina jalur kami
maka kami bakal nurunkeun rupa-rupa pitulung ka Mararane. Cing yakin. Leres. Sakitu pena stiker sayang tuh mampara. Ieu astra jingga mamalihan teh si horeng Sang Hyang Tunggal Ramana Semar Badranaya mulang jadi cahaya ka alang-alang kumitir. Tudingan eta salamet maneh sabab kaulah saksi da maneh mah geuning tetua teu dosa nuhun atuh pami kitu mah nuhun Gusti Prabu hayu urang jarah ayeuna mah ka bapa maneh sabab geuning eta anu bieu teh yakin sekeselerna maneh jeung bapa maneh cepot luar biasa. Yen Semar teh lain jelema samanea kandanane da aya kakawena geuning Semar yawi nangnong Semar kuncung Bandar Nangka Badranaya kitu po ta eta sumul ya alhamdulillah salamet ieu urang sadaya mudah-mudahan we atuh ieu lalampahan teh manawi sareng manawi aya pulunganeunana khusus kangge simkuring ununa karek kasadayana kalayan hapunten dina sago pihak kalepatan ageng semonten alit nu nongton nu ditongton sadayana we mudah-mudahan ayeuna kasalametan permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui ieu lalampahan urang cekapkeun duwi ka dieu kemang tinetik Sibaran Sari tutup lawang sigotaka. Buktikan merahmu, Gudang Garam Merah.